Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagaro spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng betebang dangu deui sareng aki dina acara nu maneuh nyaeta dongeng pang bebrahmana di kidagaro spesial YouTube. Pamirsa sadayana kumargi seueur anu munut raskeun kasasar lampahnya penasaran ka jilid nu kadua atuh mangga urang keureuyeuhnya kaleresan naskahna eta mah tos rengse diserat ulang tos aya nya pamirsa sadayana kanggo bewarap naskah-naskah di bumi aki seep nya nuju diserat ulang hiji-hiji kumargi seep ku banjir tos sabaraha kali boa kabanjiran pamirsa bari ageng wae tambih ka dieu tambih ageng banjirna dugi ka 1,5 meter aya pamirsa jantenna kitu seueur naskah nu reksak anu salamet dugi ka tiisan janten seratana ting beleber atanapi reksaknya teu kaos agar bleg janten ku aki diserat ulang hiji-hiji mugi wae atuh rengse deui tiasa deui dongeng hariadan teu acan rengse kasratnya keureuyeeuh eta ge hiji-hiji we heula garampil heula nu aya di emutan aki anu tos apal cangkem aki nanya margi hariadan mah rada engal teh ti wadadang hanya ta oge dongeng terbaru nyaeta si belong nitis oge nya sami teu salamet janten keureuyeeuh deui engke di pertama panginten diserat ulang deui harap maklumna sanes ku kitu kieu buktosna aya nu nuju lancar melancar wae pamirsanya aya naskahna nyondong mah tiap dinten ge tiasa dipadar nya aya teu aya bade kumaha kumargi gitu sing sabarna ai dongeng mah pasti ditamatkeun sadayana oge sabar heula nya bari nyerat anu Arya Edan sareng anu Sanjaya aki medar anu parantos rengse kitu panginten daripada kosong pisan tengah dongeng urang keureuyeeuh lalakon kasasar lampah jilid 2 nanya kumaha terasan lalakon hirup yaya teh urang Bandungan dina ieu lalakon hilap subscribe like komen nya mangga kang nu teu can subscribe ulah asa-asa di subscribe wae da gratis ieu urang keureuyeeuh dongengna para asa makna sor bajigur sareng kukurawuna mangga kaparayun sadayana prung Awal April di tahun 1886 hujan harita turun ti sukene guludug jeung kilat pating jeleger pating geleger pantai-antai mirig cai anu kawas dijicikeun ti langit wanci terus silih ganti poe terus nyerelek waktu oge sudah kumangsa teu karasa geus aya 2 tauna saprak yayat dirawat di rumah sakit jiwa Cisarua kawilang geus cager yayat teh manehna mah aya keneh di eta rumah sakit teh lain kulantaran masih butuh perawatan tapina ku sabab bingung rek balik era ku batur salembur bari teu boga pacabakan nanaon pikeun nyumponan kebutuhan sapopoena nyantukna mah manehna ngabedah-bedah maneh digawe di eta rumah sakit jiwa gawena sapanitahna perawat atawa dokter kadang jadi purah nganteuran rangsum pikeun pasien
Teu jarang jadi tukang ngepel atau sasapu, kadang kala ge ngurusan taman, rumah sakit, atau meresan sampah di eta rumah sakit. Biaya atau waragad salila dirawat didinya teh ditanggung ku pamarentah. Lantaran Ustad Tatang jeung Kosim nguruskeun surat keterangan teu boga waragad bari ngajukeun bantuan ka dinas sosial. Geus lila Ustad Tatang jeung Kosim teu ngalongok ka yayat teh. Teuing kunaon sawabna, bisa jadi maranehna beak waktuna ku kasibukan sewang-sewangan atawa memang geus apaleun yen yayatna geus cager. Harita yayat sidengdang dina bangku nu aya di tukang wangunan rumah sakit. Hareupeun dapur umum. Isi sieuna cikopi sagelas mani ngebul kene. Yayat mencrong kosong kana cihujan nu nyurulung tina sasaweran. Sasaweran kenteng wangunan dapur umum. Pipikiranna mah keur anteng lamun nginget-nginget mangsa anu geus kaliwat. Ningrum bojo akang, hampura akang geulis. Anjeun anu sakitu bela jeung Satyana, nah jadi korban. Nah lain akang we atuh harita nu maot kabeulem teh. Nyai pupu janing ati. Nya iraha atuh bakal panggih deui. Lembereh teu karasa. Cipanon yayat ngalembereh mapai pipina anu ayeuna mah rada kemong sabab kurang pati nafsu kanu daharna. Ras manehna ingat kabitona nu jadi indungna. Anu sakitunya aheunana ka manehna teh tileuletik diatik jeung diurus ukur kudu jadi indung. Sabab bapana mah geus tilar dunya, sabot yayat masih umur 2 tahun. Mak, hapunten abdi mah. Rumaos abdi teh budak durhaka, teu nurut kanu jadi indung. Ieu karasana geuning teu aya emat teh, mak. Mak, hapunten mak. Hapunten yayat. Cipanon yayat beuki murubut. Inget kana sagala dosa perdosaan jeung kasalahan anu geus dilampahna. Di langit cihujan oge kalah tambah kerep ragragna, kawas nu ngilu sedih kingkin. Kana diri yayat anu keur nandangan kasedih. Nahan bitona sareng ningrum, pamirsa tiasa ngabandungana di dongeng kasasar lampahnya anu jilid kahiji. Sabot keur jongjon ngalamun ngadadak tak-tak yayat aya nu nepak. Geus ya ulah rementing di lamunan, nu geus mah geus we, ayeuna mah sorangan kudu bisa hudang. Buka lamaran anyar da masalah rumah moal rengse ku di lamunan jeung dicengcerikan. Nepak bari ngomongan teh si oreng Mang Ujud, juru masak di pawon umum rumah sakit jiwa Cisarua. Mang sugan teh saha? Mohon Mang ieu ge nuju maparah arah ieu teh. Nabade kumaha abdi kapayuna? Yayat Malik bari diuk nangiser mere tempat pikeun Mang Ujud diuk sisieunana. Cipanon disusutan ku tungtung baju. Gek Mang Ujud diuk gigireun yayat sarua manehna ge mawa cangkir nu dieusi ku cikopi panas. Cangkir ditiupan tuluy kopina disuruput lalaunan. Geus nyuruput kopi pok Mang Ujud cumarita. Are kumaha tuh
rancang ka hareup teh Yat. Namanya rek salilana di dieu sorangan teh masih ngora masih panjang laengkah. Yayat ngahulang sakedeung memeh nembalan manehna ge nyuruput heula cikopina. Paling ge mulang ka kebon cau mang da aya keneh mah teu tinggal kolot mah di lembur teh. Ngan kuring mah keur mikiran nasib. Asana teh ti leuletik nepi ka bangkotan kieu teh. Mani akrab jeung tunggara weh. Susah jeung susah wae hirup teh. Kudu kumaha nya mang micen ka sial teh. Ceuk Yayat bari tungkul nyumputkeun ka sedihna. Kudu sabar. Salian disabarnya urang kudu meneran diri urang. Nyareat lamun bisa mah. Walon Mang Ujud bari ngarekot deui cikopina. Nyareat kumaha ieu teh Mang? Dudukun maksud amang teh lain dudukun gitu tapi tatanya kan wisa tataros hitungan diri. Loba jalma nu tadina sial dangkalan jadi lancar hirupna malah teu saeutik, anu tadina balangsak rubah jadi pangusaha sukses lantaran lengkahna tatanya heula kanu pinter ngitung. Malah loba nu rubah nasibna sanggeusna ganti ngaran atawa ngarubah ngaranna. Kuring ge sigana mah kudu ganti ngaran meureunnya Mang da saumur-umur make ngaran Yayat karasana meni seuseut pisan hirup teh. Ya cobaan we atuh Yat. Yayat sakedapan ngahulang dina hatena aya rasa hayang ngaganti ngaranna, susuganan bae geus ganti ngaran mah nasibna jadi ganti oge. Saha tuh Mang? Kuringnya kudu datang lamun rek ngaganti ngaran? Ceuk Yayat tumanya ka Mang Ujud supaya leuwih genre. Oh, wajal manu pintar kana palakiah mah di lembur amang ge aya ngaranna teh Bahroji. Cobaan we atuh kadinya. Cek Mang Ujud tuluy ngalegot deui cikopina nu kari satengah. Lain lembur amang teh di Padalarang sanes kabelah mana Mang eta bumi Bahroji teh? Cek Yayat hayang leuwih eces. Bahroji mah wabari mana di sisi situ Ciburuy pisan. Ya ta aya imah ke nu make bilik hini sawi hideung. Ta eta imahna Bahroji mah beda ti batur hinisna ge. Ceuk Mang Ujud bari nunda cangkirna sabab cikopina harita geus kari dedekna. Nya urang cobaan ka Bahroji sugan we atuh nya. Jadi jalan pamuka pikeun rubahna nasib kuring Mang. Yayat gede hatena sumanget hirupna timbul deui, manehna geus boga ancer-ancer hayang hirup normal deui kawas baheula. Ari doakeun ku Abang ge Jang. Abang marek masak deui ieu teh, tereh wanci dahar beurang da. Ceuk Mang Ujud bari terus ngaleos ka jero pawon. Isukna Yayat pamit ka sakabeh pagawe rumah sakit. Pon kitu deui ka kapala rumah sakitna. Manehna pamit bari nganuhunkeun sabab salila ieu ditarima kalean hade ku sakabeh pagawe rumah sakit jiwa Cisarua. Kocapkeun harita Yayat geus anjeun celeudiuk na jero angkutan pedesaan warna koneng jurusan Cisarua Pasar Atas. Mobil ngabiur lumpat tarik sabab jalanan lowong teu loba kendaraan anu lalar liwat. Atuh sakedeung ge geus tepi ka terminal angkot Pasar Atas. Jut Yayat turun tuluy ngasongkeun duit 700 perak minangka ongkos tumpakna. Di Pasar Atas mah manehna leumpang gancang mapai jalan Kolmas, beras ka pertelon jalan raya. Tuluy Yayat meuntas asup ka gang leutik nu mangrupa jalan terobosan ka imahna. Manehna teu muru ka imahna tapi nguriling rek ngadatangan heula Kosim sabab kunci imahna teh masih dicekel ku Kosim.
Punten, yayat pupuntenan hareupeun imahna Kosim. Mangga. Torojo Kosim keluar di jero imah. Eleh, eneng juragan ieu teh. Irah sumping juragan, mangga kalebet heula gan. Ceuk Kosim. Bahasana teu robah, tetep ngahargaan kaurut dununganana. Nuhun Sim. Malilah kuring teh ukurek nyokot kunci imah. Ceuk yayat bari ngajanteng keneh dina panyaweran imah. Oh, aya kunci bumi mah gan, antosan urang canak heula sakedap. Ceuk Kosim bari gancang gura-giru abus deui ka jero imah. Teu lila torojo Kosim kaluar deui bari ngagiwing kunci imah boga yayat. Ieu gan kuncina, Kosim masongkeun kunci imah yayat, ku yayat ditampanan. Kuring ngahaturkeun nuhun ka Kosim. Anu salila ieu belah ka kuring, hampuranya sagala kasalahan kuring Sim. Cek yayat bayi romana bangun anu ngalimba. Sami-sami gan. Eta matos janten kewajiban abdi linggih heula tuh kan milih badai lalason heula wios di saung butut kayaknya. Lain waktu we nya kuring aya perlu heula. Cek yayat bari terus amitan balik muru ka imahna. Wanci haneut moyan yayat geus nangtung di sisi jalan raya Cimahi. Tekadna geus buleud. Rek nepungan Bah Roji, hayang ganti ngaran ku ngaran anu anyar. Susuganan bae bisa ngarubah kana jalan kahirupana. Anu salila ieu teh dirarasakeun ku manehna ngan susah jeung susah wae. Gerung-gerung kadenge beus damri ngaliwat, yayat ngacung megat eta beus cekit reg. Beus teh eureun, sanajan rada jauh di tempat yayat nangtung. Konekturna gugupai di lawang panto. Yayat nyampeurkeun tuluy ngalacat naek kek diuk dina bangku pang tukangna anu didinya pisan nu masih kosong. Bari ka mana Kang? Tanya konektur. Ka Ciburu ya. Walon yayat bari ngasongkeun duit 300 perak. Konektur nampanan duit tuluy nyoehkeun karcis anu tuluy nama dia songkeun ka yayat. Teka catur di jalana beus damri teh geus nepi ka Ciburu da memang didinya pangeteman atau pangeureunan panungtung damri reg mobil eureun. Jerut yayat turun tuluy lempang mapai sisi situ ka arah belah kidul. Ditungtung belah kidul yayat ngarandeg panonna nyidik-nyidik ka jajaran imah anu ngan ukur aya 7 suhunan. Tungtung siga nama imah Bah Roji teh. Sabab ukur eta anu bilikna tina awi hideung mah. Urang sampeurkeun we lah. Yayat ngagerentos dina hatena. Lengkahna tambah panjang muru ka imah anu bilikna tina hinis awi hideung ditungtung jalan. Srog yayat tepi ka hareupeun eta imah. Assalamualaikum, punten, sampurasun. Yayat tuluk salam di jero aya nu nembalan. Waalaikumsalam. Mangga rampes. Torojol saurang lalaki sadada umuran. Awakna rada ngeusi keluar ti jero imah. Dupi ieu teh leres bumina Bah Roji. Suhun Gang. Nyabah pisan Bah Roji teh aya pikir saeun naon kitu. Henteu Bah, aya kaparyogian we abdi teh Bah. Oh nya tuh, yap. Mangga kalebet ngobrolna urang di jero imah. Yayat asup ka jero imah dituturkeun ku nu boga imah. Gek yayat diuk dina kursi jok anu geus rada belel jeung kulitna rada nyalekep. Aya pikir saeun naon ka Abah teh ujang. Bah Roji gasik nanya ka semahna. Nami abdi teh yayat rencangan Mang Wujud di Padalarang aya peryogi kieu Bah.
salami ieu teh hirup abdi nandangan susah jeung tunggara wae bah. Abdi teh hoyong gentos nami pangitungkeun ku Abah, pangrepokeun gitu. Supados ieu nami abdi sae bari nyandak kabagyaan, ceuk Yayat nerangkeun pamaksudanana. Oh, yang Yayat hayang ganti ngaran. Atuh, dan mawamik malain ngaran yang tapi kalakuan urang nak. Ibadah urang meredih ka Allah anu maha ngapimilik kana sakabeh makhlukna jeung maha ngarejekian. Nya supaya purun mabadian rizki anu seueur tur berkah lain ngaganti ngaran ujang. Cek Bahroji panjang lebar. Awatahan ka Yayat ngahulang ngadeng kitu teh hatena rada obah. Tapi manehna ngabulutkeun deui keyakinanna hayang ngaganti ngaranna. Sumuhun bah ngartos abdi teh kana palebah dinya nama. Tapi akan ieu teh salah sawios ikhtiar bah susuganan. Wayahna we abdi meredih ka Abah. Ya cuari kitu wah keun urang etangnya. Bahroji nangtung tuluy asup ka kamarna teu lila balik deui bari mawa buku jeung pulpena. Ngaran teh saha jang? Ceuk Bahroji bari melong ka tamuna. Hidayat bah. Oke urang etang heula nya Hidayat ha dal ya te napae. Hati hiji tambah dal teh hanya cara kadata. Oh nya genep tuluy ya na 14. Hiji tambah genep ditambah 14 sami sareng 2 hiji dibagi 7. Jadi sesana 3. Jadina 3. Keuna ka Gajah Palisungan ya teh Gajah Palisungan teh watekna hese. Wah berkah seusut. Ieu mah jang kudu diganti sigana. Cek Bahroji bari unggut-unggutan neuteup kana buku hareupeunana. Pantasan atuh seret bah, seret pisan malah mah dibawa nyiar milikna ge. Diganti kunaon atuh jang? Sumindra Kasduloh atawa Jaka atawa Sujai. Ulah bah eta mah atuh ngaranna geus dipake ku batur. Loba dina lakon dongeng ge diparake ku batur. Baina ulah anu ngampung teuing ulah zaman baheula tuh bah geus zaman modern pan ayeuna mah. Telepon ge geus bisa disakuan sagala bari eueuh kabelan. Anu rada keren saeutik mah bah nu kekinian geuning. Nya naon atuh jang? Da abah mah teu badi apal kana ngaran zaman kiwari mah. Kumaha lamun Jeki bah Jeki? Ke atuh urang etang heula. Bahroji muka deui bukuna. Gutrut nulis ngaran Jeki bari diitung ku manehna. Jeki jai jeung jana 13 kana 5 jadi jumlahna teh 18 dibagi 7 sesa 3. Ieu mah cujang. Gajah Palisungan deui bae atuh. Teu hade jang lah sarua beh ieu mah jeung ngaran ujang nu tadi. Sing nyaran deui atuh ngaran anu leuwih hade lah. Bahroji gogodag tuluy neuteup ka Yayat. Keur kitu torojol pamajikan Bahroji mawa susugu dina baki sor-sor diasorkeun luhureun meja. Si kopi panas meni ngebul di lalabuhan ku katimuh jeung kulub suuk.
Emangnya dia leueut ujang. Hapunten we di dieu mah teu aya naon-naon. Ceuk pamajikan Mbah Roji anu saterusna ngaleos deui we ka tukang bari nanggeui baki kosong. Aduh, naonnya bah? Duh, hararese geuning nyiar ngaran nu hade teh nya. Yayat ngahulang sanggeus sababaraha kadapan mikir pok manehna nyarita deui. Kieu we bah cobian atuh etangkeun Alek bah Alek. Rada keren tah ngaran eta mah Alek. Gatuh urang cobaan datang deui nya. Mbah Roji seuri ipis tapi manehna tuluy muka deui bukuna. Alek alif jeung lam kafna paeh. Alif teh hiji lamna 10 jumlahnya di 11. 11 dibagi 7. Hiji sesana 4. 4 teh asupna kana Bali Bandung. Hade bagja menang kabagjaan menang kapangkatan jeung dijadikeun tokoh batur. Cah iya ieu mah alus pisan jang eta ngaranna, ceuk Mbah Roji bari seuri neuteup ka Yayat. Hade geuning eta mah bah, toslah Alek bae nya bah. Ceuk Yayat seuri bunga sabab ngadenge watek ngaran Alek anu sakitu hadena. Wae ja ujang nu rek makena ge ngan abah mah peupeujeuh ka ujang. Ulah ngandalkeun ngaran 100%, tapi kudu dibarengan ku usahana anu tekun. Ulah haralan, ulah putus asaan. Oge tetep ngadua nya kanu kawasa sangkan sagala pamaksudan ujang dijawah ku manjana. Ceuk Mbah Roji bari nutup bukuna. Sanggeusna ngobrol ngalir ngidul sakedeung bari erepkeun kopi Yayat atawa Alek ayeuna mah amitan mulang ka Mbah Roji. Teu poho nganuhunkeun bari ngeupulan amplop ka Mbah Roji. Jurut Alek turun ti imah tuluy ngagedig lempang rusuh ke arah jalan raya. Sanggeus Yayat ngiles teu katempo kurunyung pamajikan Mbah Roji ngurunyung ti pipir imah. Abah, mana amplopna geura buka, kami minta duit keur mayar gula kopi. Satala lawuhna da bieu teh meunang nganjuk heula ti warung si Omah. Ceuk pamajikan Mbah Roji bari namprakeun dampaleungeuna maksudna mah ngenta duit pamere ti tamu. Mbah Roji gancang nyuehkeun amplop anu karasana meuni kanro. Barang dibuka di jerona aya duit 2000 perakan ngan lamaran ratusan perakan kabeh. Duit 2000 perak teh tina lamaran 100 perakan kabeh. Geuning ukur 2000 eusina teh bah bari ratusan hungkul atuh nombok kamina bah. Da hutang ka warungna oge 5000-eun. Ceuk pamajikan Mbah Roji bari nepak sirah. Nya da saja masang syarat tamuna ge atuh hamu. Uyuhan amplopna teu amplop kosong ge. Ye bayarkeun we heula sakitu kurangna mah ke deui we kitu. Ceuk Mbah Roji bari ngasongkeun amplop ka pamajikanna. Dina kayan kitu kurunyung bisarwiti pamirsa. Biasa bari ngelek boboko jeung nyuhun nyiru dina luhur sirahna nu masih dieusian. We kede. Wah ka di waro. Eueuh duitna gitu di bawah si amu. Ceuk Mbah Roji bari gogodeg. Kuno rojolna bisarwiti pamirsa urang cakapkeun heula dongengna duga dieu atuh urang keur yeungke di bagian anu salajengna. Sakitu heula nu kapihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.